Tsumma yajibu tuluy wajib alaihi ka itu si mukallaf naon ayyata'allama yen ngaji itu si mukallaf atanapi si muslim syurutos solati kana pirang-pirang syaratna solat wa arkanaha sareng kana pirang-pirang rukunna itu solat wa mubtilatiha sareng kana pirang-pirang perkara anu mantak ngabatalkeun kana itu solat. Fasyurutuha maka ari pirang-pirang syaratna itu solat isna asyara eta aya 12. Al-awalu ari anu kahijina eta taharatus thawbi suci na pakaian wal badani sareng badan wal makani sareng tempat minan najasati tina pirang-pirang najis wahia sareng ari itu najasa eta al khamru khamr arak wal baulu sareng cikiih wal ghaitu sareng tai bangsa adami war rawthu sareng tai atanapi kotoran lianti adami wadamu sareng getih wal qayhu sareng nanah wal qay'u sareng utah wal kalbu sareng anjing wal khinziru sareng bagong wa far'u ahadihima sareng turunan salah sahijina itu kalbun jeung khinjir wal mayyitatu sareng bangke sya'ruha sareng buluna itu mayyita wa dhulfuha sareng talapokna itu mayyita wa jilduha sareng kulitna itu mayyita wa azmuha sareng tulangna itu mayyita illa mayyitatal adamiyyi kajaba bangke bangsa adami wasamaki sareng bangke na lauk cai wal jarodi sareng bangke na simut wal madkati sareng bangke na anu dipencit al mubahi anu dimenangkeun naon akluha ngadaharna itu mudkah pamatalakot maka samangsa-mangsa antel naon hadhihin najasatu ieu pirang-pirang najis taubal insani kana pakaianana jalma au badanahu atawa badana itu insan au musallahu atawa tempat salatna itu insan au ghairaha atawa liantina itu nu kabeh minal jamidati au ghairuha atawa liantina itu nu kabeh minal jamidati tina pirang-pirang perkara anu teuas ma'rutubati sarta nabaseuh piha dina itu najasa au mulakiha atawa dina perkara anu kaantelan ku itu najasa fa in kana maka lamun bukti laha eta tetepikeun najasah naon tok mun rasa au launun atawa rupa au rihun atawa ambe wajabata wajib naon gosluha ngumbahna itu najasah hatta yazula sehingga yen leungit itu kullun minat to'mi wal launi war rihi summa yazidu tuluy nambahan si jalma fi najasatil kalbi dina najis anjing wal khinziri sareng bagong sitta gosalatin kana genep pirang-pirang kumbahan wahidatun anu ari salah saijina minha tina itu situ gosalat mamzujatun eta anu dicampuran biturobin kutanah tohurin anu suci itu turob walilam yakun jeung sanajan teu bukti laha eta tetep pikeun itu najasah naon tok mun rasa walau nun jeung rupa warihun jeung ambe ingkana lamun bukti itu najasah minal kalbi eta tetep tina anjing wal khinziri jeung bagong gosluha maka ari ngumbahna itu najasah sab'u gosalatin eta 7 pirang-pirang kumbahan
wahidatun anu ari salah sayjina minha tina itu sab'u gosalat mamzujatun eta anu dicampuran biturobin ku taneuh tohurin anu suci itu turob. Wa in kana jeung lamun bukti itu najasah min ghairihi ma eta tetep tina salian tina itu kalbun jeung khinzir gosluha maka ari ngumbahna itu najasah marrotan wahidatan eta kalawan sakali balikan. Wa yajibu jeung wajib naon sabul ma'i ngocorkeunna cai alal mutanajjisi kana barang anu narima kanajisan. Idza kana di mana-mana kabuktian naon al ma'u caina dunal qullataini eta kurang tina dua kullah. Fa in adkhala maka lamun ngasupkeun si jalma al mutanajjisa kana barang anu kanajisan fihi dina itu maun dunal qullaten lam yathur tah moal jadi suci itu mutanajjis wa tanjusu jeung bakal jadi mutanajjis naon al ma'u caina wa mulaqihi jeung bakal jadi mutanajjis barang anu kaantelan ku eta cai. Wa yajibu sareng wajib alaihi kasih jalma naon al istibra'u gawe istibro atanapi ngabetenkeun minal bauli tina cikiih hatta yagliba saingga yen ngalindih ala dhannihi kana sangkaanna si jalma naon annahu sanyana itu baol la yaudu eta moal balik deui itu baol wala yakhruju jeung moal kaluar deui itu baol. Sumayas tanji tuluy nyuprih bebersih nyuprih istinja si jalma wayar kho sareng ngabetenkeun si jalma duburohu kana duburna si jalma hatta yagsila sahingga yen ngumbah si jalma ma kana perkara fi tabaqatihi anu tetep ma aya dina lupat lepitna itu dubur. Minan najasati nyatana tina pirang-pirang najis wa yudlika sareng yen ngosok-ngosok si jalmahu kana itu dubur hatta yagliba saingga yen ngalindih ala dhannihi kana sangkaanana si jalma naon zawalu to min najasati leungitna rasana pirang-pirang najis walau niha sareng leungit rupana itu najasah warihiha sareng leungit ambeuna itu najasah.